hayu urang sami-sami ngamuji ngamuliakeun nami Gusti dina sapanjang kahirupan urang-urang sadaya. Urang ulah tenggat-tenggat kaya ngamuji ngamuliakeun nami Gusti sanaos panginten dina kahirupan urang ayeuna nuju ngalaman tunggara. Namun diemutkeun tadi saur pangandika Gusti dina Mazmur eta yen urang teh kadang ngamuji ngamuliakeun nami Gusti. Kumargi naon? Kumargi Gusti anu layak dipuji ku urang-urang sadaya. Kumargi kitu Bapak Ibu, dina kaayaan urang sesah, dina kaayaan urang tunggara, urang kada tetep ngamuji ngamuliakeun nami Gusti. Pon kitu abi ngemutan parawargi sadaya hayu urang sami-sami ngamuji ngamuliakeun nami Gusti dina sapanjang kahirupan urang-urang sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan.